Wilujeng enjing barudak, kumaha damang, saya ibu berharap semua sehat. Hari ini bisa kita lanjutkan belajar lagi. Dinten ayeuna urang bade diajar bahasa Sunda, pangajaran katilu usum-usuman. Satu acana diajar urang ngadoa heula. Yuk, urang ngadoa. Berkatilah teman-teman aku ya Tuhan, dan berkatilah guru-guruku selalu dan hindari dari segala penyakit ya Tuhan. Tuhan Yesus berkatilah kami Tuhan, mengucapkan syukur haleluya. Hatur nuhun terus ngadoa. Ayeuna urang bade diajar ngeunaan usum-usuman. Satu acana urang maca bacaan dina buku, urang bade ngaregepkeun aya video keunaan usum hujan, usum ngijih. Ya, sebelum kita belajar membaca teks yang ada di buku cetak, ibu akan memberikan sebuah video yang berhubungan dengan cerita musim hujan. Perhatikan ya videonya baik-baik. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi nembrakeun tanah ngiser atawa tanah urug jadi salah siji musibah anu kudu ditalingakeun dina usum ngijih. Ari anu jadi puseur panalingan pihakna nyaeta wewengkon Jawa Barat bagian tengah tepi ka tebeh kidul. Pangna kitu hujan teu waleh ngacrek, rea gunung, taneuhna subur, turta reana paimahan di eta lelewek. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kasbani nembrakeun enggoning yang harapan usum ngijih di Jawa Barat, masyarakat kudu leuwih iatna nalingakeun musibah alam balukar taneuh ngiser atawa taneuh urug. Utamana di wewengkon anu luhur turta ngalung kawing, kawas di Jawa Barat bagian tengah tepi ka tebeh kidul, diantarana di Sukabumi, Bandung, Garut tepi ka Bogor. Kukituna pihakna ngarojong pamarentah daerah mimiti ngatur drainase di lelewek anu rawan musibah alam. Itu dalam musim hujan ini salah satu bencana bahaya geologi itu adalah gerakan tanah atau tanah longsor ya. Biasanya memang tanah longsor ini kan sangat dipengaruhi oleh musim ya adanya, karena memang dipicu oleh pada umumnya curah hujan yang tinggi dengan durasi yang lama. Makanya untuk mewaspadai musim hujan yang sekarang sudah mulai ini, daerah-daerah itu tentu perlu ditingkatkan kewaspadaannya, terutama di daerah-daerah yang tinggi, di daerah-daerah yang terjal, daerah-daerah yang dengan daerah-daerah yang sangat dengan pelabuhan tinggi, itulah yang perlu diwaspadai, mulai pengaturan drainase, kemudian juga retakan perlu dilihat, dicek kembali. Ini peran Pemda dan masyarakat sangat penting di dalam untuk memitigasi tanah longsor seperti itu. Lianti pihakna numayang satekah pola ngalakonan tarekah mitigasi, masyarakat oge dipiharap mikawanoh potensi musibah alam di wewengkona sewang-sewangan. Kukituna nalika katarajang musibah alam, moal tepi ka mujuhkeun rea korban jiwa. Budi Hartati, Bandung TV. Atus ngaregepkeun video barudak tos ningali dina video dicaritakeun keur usum ngijih. Ya, di dalam video tadi diceritakan bahwa di musim hujan itu akan ada terancam bencana tanah longsor. Ya, tanah bergerak. Tadi sudah kalian perhatikan banyak disebut tentang usum ngijih. Oh, usum ngijih itu tentang musim hujan. Ayeuna ibu bade ngabacakeun macakeun
bacaan tina buku Midadami halaman 28 nepi ka 30. Dangukeun nya. Usum ngijih. Ayeuna teh bulan Januari. Ampir unggal poe hujan ngecrek ti isuk-isuk nepi ka peuting. Disebutna usum hujan atawa usum ngijih. Biasana usum ngijih teh dimimitian ti bulan September. Anu matak aya anu nyebutkeun mun geus asup bulan berberan geus pasti we loba hujan. Eureun-eureun engke bulan Maret. Anu matak sok disebutkeun bulan Maret mah ret we hujan teh eureun. Ditema ku usum halodo. Ayeuna mah henteu kitu. Aya kalana bulan Maret oge masih keneh ngayer hujan. Cuaca teh geus hese diteguhna. Eta teh lantaran aya perubahan iklim anu dilantarankeun ku beuki panasna hawa dunya. Hawa dunya beuki panas lantaran pangeusina beuki geugeg. Usum hujan dianggap mawa berkah pikeun patani. Utamana mah anu marelak pare di sawah. Sawahna moal kakurangan cai. Hasil panenna oge mucekil. Tapi sakapeung usum hujan oge sok jadi musibat. Loba wewengkon anu kacaahan. Lamun geus kitu sawah teu kaala hasilna. Balong loba anu bedah. Malah imah oge loba anu kakeueum ku cai. Teu di kampung teu di kota. Eta teh caah mata kriweuh sarerea. Malah ayeuna mah di kota-kota oge sok aya caah anu dilantarankeun ku cileuncang. Disebutna caah cileuncang. Tah, ibu atos ngabacakeun teks tentang usum ngijih. Naon cerita teksna teh? Ya, di dalam cerita disebutkan bahwa musim hujan itu terjadi dimulai bulan Januari sampai dengan bulan September. Diawali dari bulan September sampai dengan bulan Maret. Ya, bulan Januari masih suka hujan. Nah, musim hujan itu membawa berkah untuk petani. Ya, tetapi terkadang juga menyebabkan musibah dengan adanya ya kebanjiran. Nah, kalau sudah kebanjiran semua juga orang kesusahan. Nah, itu cerita tentang teks usum ngijih. Sudah paham ya? Ayeuna ibu bade ngalanjutkeun kana harti kecap anu dicandak dina bacaan. Dina bacaan tadi aya sababaraha kecap anu bisa dibahas ku barudak. Ya, tingali anu nomor hiji. Nomor hiji aya kecap ngecrek. Ngecrek sarua hartina meh taya eureuna. Hujan. Nomor 2 ngijih. Ngijih hartina usum hujan. Nomor 3 halodo. Halodo sarua hartina jeung usum eueuh hujan. Ya, sama dengan musim kemarau kalau dalam bahasa Indonesia. Nomor 4 iklim. Artina sarua kaayaan hawa jeung cuaca di hiji wewengkon. Ya, dalam bahasa Indonesia juga biasanya disebut iklim, keadaan cuaca dalam satu daerah. Nomor 5 gegek. Gegek sarua hartina jeung padet atawa loba pangesina. Artinya dalam bahasa Indonesia disebut padat. Nomor 6 berkah. Berkah eta sarua artina jeung cager teu kurang nanaon atawa mangpaat keur balarea. Atau dalam bahasa Indonesianya artinya bermanfaat.
Anu katujuh mucekil. Mucekir sarua artina jeung loba, matak nyugemakeun hasil usaha. Kalau dalam bahasa Indonesianya artinya subur ya, atau banyak. Nomor 8 musibat. Musibat sama sarua artina jeung kacilakaan atau papait, artinya bencana atau kecelakaan dalam bahasa Indonesia. Nomor 8 bedah. Bedah sarua artina jeung jebol atau dobol. Ya, dalam bahasa Indonesia juga sama, jebol ya. Nomor 10 cilencang. Cilencang sarua artina jeung cai hujan anu nyangkrung dina taneuh jalan jeung sajabana. Artinya air hujan yang meluap dari dalam tanah atau dari jalan kemudian tumpah ke jalanan. Itu disebutnya cilencang. Tos bisa, tos tiasa. Ngartinya tos ayeuna tos ngaregepkeun bacaan, tos ngaregepkeun hati kecap, aya pancen tina buku cetak. Pek candak buku cetakna. Tingali tina halaman 30 eta aya ngajawab pananya. Pek ku hidup jawab. Pananyana ngajawab pananya nomor 1 nepi ka 5. Di mana jawabanana? Tina bacaan. Sok ditingali tina bacaan, teangan naon kata kuncina. Kecapna anu bisa kaharti naon, anu nyambung jeung jawabanana. Tulis jawabanana wungkul. Tulisanna make tulisan sambung. Tugas pancen anu berikutna halaman 31 jeung 32. Pancen 2. Ngalengkepan kalimah make kecap-kecap anu di luhur. Kecap anu mana? Kecap anu tadi aya cilencang, bedah, musibat, ngecrek, ngiji jeung sajabana. Ya, eusikeun dina kalimah anu di pancen 2. Pancen 2 nomor 1 nepi ka 10. Tulis soal jawabanana di garis. Tulisna kedah make tulisan sambung. Tong hilapnya kudu dikerjakeun. Tiasa, lamun teu tiasa barudak kenging nanyakeun ka ibu guru. Ya. Oke. Setelah tadi mendengarkan cerita, mendengarkan bacaan dan hati kecap, kalian ada tugas dari buku cetak halaman 30 dan halaman 31 sampai 32. Dikerjakan ya. Jangan lupa kalau sudah selesai diberi garis tutup. Cukup sekian pembelajaran bahasa Sunda hari ini. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Wilujeng siang.